ieu teh eunteng, ieu teh contoh, ieu teh ibroh bahwa lamun urang hoyong engal dijemput ku Allah kudu daek hudang peuting, kudu daek hudang peuting, osok hudang peuting osok luhur nu mana teh osok hudang peuting osok bade naon pipis pipis biasa pipis raos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil iqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in aradtumur rahata waqtal maut wal khuruja ma'al iman wan najata minasy syaitan fahtarimu hadhihi syuhura kullaha bi kathratis siyam wan nadam ala ma salafa minal atham wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Wa qala aidan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wal dhakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, hadrati Syekh Ahmad Syaibil Wafat Tajul Arifin, hadrati Syekh Zainal Abidin Bazil Ashab wa jami'i masyayikhina wa syuyukhi masyayikhina wa nafa'ana wa nafa'ani bihim wa bi'ulumihim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah lana bi futuhil arifin wa aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma sahhil alaina ala tariqatis salihin wansurna fi zumratis salimin waghfir lana wa li ghaibin bi barakati sayyidil mursalin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampurasun dulur. Ayyuhas salih. Fadilatul ulama wa supratul ulama al-ulama wa su'ama, para kiai, para ajengan, para asatidz wal ustadzat, muallimin, muallimat, muballighin, muballighah, wabil khusus guru-guru urang nu senantiasa ngabimbing ngabina ngawurukan ka urang
tiap dinten tiap mingguan tiap sasi guru urang guru simkuring keresana kang ajengan Asep mewah sadaya para ajengan anu hapunten teu disebat nami jalaran kirang uninga teu diwicik hiji-hiji namina teu dibabar saurang-saurang ngaranna teu dihitung satu persatu urang doakeun guru-guru urang sing ditabih mulia Allah Subhanahu wa taala barokah ilmuna gampil milik rezekina salamat dohir batina mulia dunia sinar akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Jajaran aparatur pemerintah, jajaran para RT, para RW, aparat kelurahan, aparat desa, wabil khusus panginten nu aya di ieu kampung Cijangkar, iwa para sesepuh, para bini sepuh, para panitia penyelenggara ieu acara, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, pemuda anu hadir di lebat masjid maupun anu di luar masjid sadayana sami mulia sejangagungkeun jalmi nu mulia sejami eling peristiwa nu mulia pamugi setiap gerak langkah urang sing ngajantenkeun sabab kengingna kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Punten nu kasuhun hampuran diteda simkuring jalaran kamari kenging ujian ti Allah Subhanahu wa taala eta nangge 12 dinten dikantunkeun ku Pon Bojo sareng deui satu acana kenging teu damang heula tiwit dugi kadungna 20 dinten janten favorit munjung-munjung ngajadwalkeun Rajab gitu. Jadi dua aya teh jadi lieur gitu. Jadi namanya kasih saat heula enak hadir. Alhamdulillah sanes merijeng kitu urang sadayana biasa pakumpul mudah-mudahan almarhumah anu namina Ibu Siti Sanusia mugia sing di wafatul husnul khotimah dapat di alam kuburna sing lebet kana rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasana simkuring nyangongkeun teh Abul Hazmi sasi Rajab ayeuna mah lain nyangong karau pisan. Insyaallah tangtos lang seueur hikmah ti Gusti Allah ka simkuring mugia aya hikmah anu agung ti Allah Subhanahu wa taala. Apunten dulur-dulur sadayana bilih simkuring nyangangna dina ieu waktos mun ceuk santri teh mah loba salahna loba kurangna tuluy jeung ilmunahu teu makob jeung ilmu sorob teu nyari jeung ilmu ma'ani teu bahade jeung ilmu bade dengan akurat kana ilmu bayan bilih fi'il teka fa'ilan bilih mubtada teka khobaran bilih syarat teka jawaban bilih nu nangtung kasinggung nu diu kababuk nu nyangkere kagere nu ngagoler katoker nu ngahulang kagalenang anu udud kabadud ulah kira-kira ngabut dan sedayana kasinggung tangtos kampolna dina ieu tempat anu mulia bukan tanpa tujuan bukan tanpa harapan, bukan tanpa paniatan. Malih jauh-jauh hari mempersiapkan mubaligna qorina, mempersiapkan keamaman tuangan sareng leutna, mempersiapkan kanu ngabahanan ajenganana sugan. Angtos di awal-awal teh bukan tanpa tujuan. Naon tujuan urang rek ngagungkeun bulan agung bulan Rajab sareng mieling kana peristiwa nu agung kana peristiwa diisrokeun sareng dimirajkeunana junjunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan nu dibikeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo jalmi nu ngagungkeun bulan Rajab nyaeta bakal dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Naon margina sabab dina bulan Rajab li annahu makhsusun bil maghfirah karena bulan Rajab teh dikhususkeun turunna
magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Bunga teu ngadenge pangampuran ti Allah, bunga teu nyaan bunga nyaan ngarasa boga dosa ngarasa ageung atawa alim ageung kene dosa urang ageung kene dosa tatangga ageung kene kumaha eceul dosa tatangga gede ge da dosa urang keur urang dosa tatangga keur naik teh sok maksiat tetangga di pikiran kunaon make kudu bunga kana panghampura sabab dosa nu ngahalangan antara hamba ka Allah, dosa nu matak ngahalangan khusyukna ibadah, dosa nu matak ngahalangan mareuman kana cahayana hate, dosa nu matak ngahalangan kana paningalina basiro, maka jelema nu pinuh ku dosa bakal remeng-remeng paningali hatena. Pangheula-heulana disuhunkeun ka Allah teh hoyong dihampura dosa. Contoh aya urang dieu init ka warung nyenak aci 10.000 song diasongkeun acisna ka tukang warung ditampi ku tukang warung tahap kana kurupuk ulah tahap kana udud ulah tahap kana jajanan ulah rumah teh duit ditarima urang teu meunang nyoba tanaon teu meunang akhirna balik ku kulutus bebeja ka RT bebeja ka RW bebeja ka DKM bebeja ka tokoh pemuda naon teu ngeunah ku tukang warung ari duit dicopot ai urang teh di ladangan teu meunang kurupuk-kurupuk aja akhirna dipanggil tukang warungna diriungkeun RT RW DKM jeung tokohna disidang hei tukang warung benar ieu ucapan jelema benar duit tadi ditarima laras terus kunaon tadi ladangan kurupuk-kurupuk acan sanes teu bade di ladangan pangresep utangna tos 1,5 juta nu salah saha anu jaga dulur sadayana nyuhunkeun urang ka Gusti Allah Gusti kunaon ieu teh da wiridan matamat da babacaan manyaan da ieu teh sujudna mah lila tapi kunaon teh diladangan kurupuk-kurupuk acan itu oh pandikana dosakeun pan eta dipake panghampura dosa contoh deui ieu nu hadir sadayana dieu aya nu tos gaduh bojo aya eta mung aku Gusti aya nu tos gaduh bojo aya aya nu tos gaduh murang kali nya atana pinter ka murang kali murang kali urang maksudna nya ka murang kali urang nya heureuyan atawa pisan nya pisan kunaon make nya pisan darat urang saya balikan deh gaduh urang kali gaduh nyaan teu ka urang kali urang nyaan pisan atawa heureuyan kunaon make nyaah pisan ieu teh kunaon make nyaah kana urang sabab menangieun urang sabab menangieun urang eta sabab menangieun urang cek syariat coba lamun nyieun anu bantuan ku tatangannya mah sudi anu mata ke menang naon sababna teh menangieun pan menang hese capek menang tanggal eta teh belaan teh make baju tengah peuting belaan bubuligir belaan rek manina heureun cair teh geus supaya matak menang hese menang tanggal matak nyaah bari nyaah na ge lain heureuyan bisa sanyaah-nyaahna ge ka budak batur moal nyaah saperti ka budak urang sayangi anak orang lain seperti anak
sendiri, tapi jangan sayangi istri orang lain seperti istri sendiri. Bahaya. Kurang makanya karena kurang sabab menangin urang atau tangtu di mana dina hate gede kanya heka parangan urang teh aya sagala kahoyongna bakal dicumponan, sagala pangabutuhna bakal dicukupan, sagala anu dipikahoyongna bakal dikabulkeun. Cek bodak teh mama hoyong jajan. Moyong acuk nu raos, non macuk nu sae. Hayang mam nu raos. Boro-boro ka anak manya dipenta teu dipenta ge geus nyiapkeun panjang. Kunaon makanya pan menangieun urang. Jadi naon pangabutuh jeung kahayangna budak pasti bakal dicumpona. Ngan kumaha lamun eta budak boga kahayang boga pamenta geus balik ti sawah awakna pinuh ku leutak dina sirah kana suku pinuh ku leutak arek asup ka imah dicaramuan diasupkeun ka imah moal diasupkeun ka imah moal kunaon make teh diasupkeun sabab kon kudu naon heula cek urang nu mayong jajan. Kasihan mah. Kasihan atuh ret kitu. Di pasihan mah. Di pasihan ngan kudu mani heula. Mah hayang mam nu raos di pasihan mah. Ngan kudu naon heula? Mani heula. Ngan kudu mani heula. Ayeuna urang balikeun ka diri urang. Ari urang teh makhluk atawa khaliq? Makhluk. Ari urang teh nu ngadamel nu didamel? Anu didamel. Saha nu ngadamel urang teh? Gusti Allah. Eta Gusti Allah nyaaheun atawa henteu ka urang teh? Nyaaheun. Heureuyang atawa pisan nyaahna? Pisan. Kunaon Gusti Allah teh maka nyaah pisan? Meunang ngadamelna. Pan meunang damelanana. Boro-boro jelema Islam kabeh nu aya di muka bumi ieu otok togo walang taga walatra sadayana dipikanya ku Gusti Allah. Pan aya jelema nu protes Gusti kunaon nya hati ke jelema kafir teh pan menang nyeun dewek begitu berbahasa teh. Inna rahmati wasi'at kulla syai. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Maka kabeh perkara dipikanya aku Gusti Allah. Yakin Allah teh nyaaheun ka urang yakin? Yakin. Pisan atawa heureuyang? Pisan. Mun urang nyuhunkeun ka Gusti Allah diijabah atawa moal? Dijabah. Yakin atawa teu diijabahna? Yakin. Kudu yakin. Ud'uni astajib. Maneh ngadoa, anjeun ngadoa, kami pasti ngaijabahna. Sedangkan Gusti Allah nu janjina, sedangkan ari Allah tarasulaya kana janjina. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah teh tarasulaya kana janji. Maka jangan ada keraguan-raguan dalam berdoa karena Allah pasti ngaijabahna. Mung kumaha upami nyuhunkeun teh beri kalalotor ku leutak dosa. Sampeana kotor pananganna, kotor badana ge, kotor cepilna ge, kotor socana ge, kotor letahna ge, kotor bibirna ge, kotor. Atuh bantuan lagi ditinggali ku mah era itu sebenarnya. Sampeana kotor, hatena ge kotor. Nyuhunkeun ka Gusti dijabah moal. Dijabah. Di naon cenah? Dijabah. Ngan kudu mani heula. Ngan kudu mani heula. Di mana manina? Di MCK. Di mana manina? Ya eta di masjid. Manina dina luhur sajadah. Pinuhan ku tobat ka Gusti Allah.
ngahaja Allah nyeun bulan tina 12 bulan teh aya nu ngaranna bulan Rajab keur naon supaya eta dina eta bulan kurang bisa bebersih tina sakabeh dosa-dosa. Amin ya Allah. Barokah tina bulan Rajab anu nyimpen kerating deng, anu nyimpen kopi, anu nyimpen cai herang, tapi eueuh ududan. Acaranya gitu. Di itu mah karek dek, dibungkus di itu mah. Di mah. Walawi di banyak banget. Tah gitu. Anu nyimpen ka maman kamorojaban mamenana leureunana sagala rupina insyaallah sing jadi cukang lantaran sababa sila kengingna panghampura ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditampi ya. Pan ayeuna mah we kabuminan teh aya nu nyerpis. Jadi kena seueur minum kating deh. Yo urang lagi. Dulur sadayana anu mulia bahagia urang panggih jeung bulan Rajab bahagia. Bingah dina hati urang bisa rajaban bingah. Gede sedekah ke rajaban gede. Amin. Itu pengaruh kayak itu tadi itu. Nah, lu HP gaduh, smartphone gaduh, sok make kuota. Sabulan sabaraha? 60.000. 60.000. Mula mun dikali 12 bulan berarti sabaraha? 720. Ah, ya rajaban ulunana 720.000 sewa aya? Aya teh. Sing gede anu rajaban teh. Sok pangaruh ke berbalik teh. Itu kan sok yang sok nyala-nyalakeun teh balik. Dulur sadayana ulah ngarasa rugi, ulah ngarasa ngurangan. Insyaallah sakabeh harta banda tanaga emutan anu parantos dicurahkeun ku urang keur ngagungkeun bulan Allah. Insyaallah bakal jadi barokah rahmatur panghampura ti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teu aya nu kumpul dina ieu pangaosan kecuali dosa-dosana dihampura ku Allah. Sehingga teu aya nu kumpul dina ieu pangaosan kecuali hajatna dikabul ku Allah. Nu keur sulit diganti ku kamudahan, nu keur susah diganti ku gampangan, nu keur buat diganti ku kabungahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita urang ngaliwung di dieu teh keur ngamulyakeun Rajab. Anu kadua nyaeta salajengna urang teh sejang ngebrekeun rasa kadeudeuh, rasa kacinta. Oge mi emut kana peristiwa anu agung, peristiwa anu mulia, peristiwa anu hebat, mukjizat anu pangagungna, mukjizat anu panghebatna, anu diturunkeun ka jalmi nu pangmulia-mulia anu pangagung-agungna, junjunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu saur wartos mati para ulama. Ieu mukjizat Kangjeng Nabi teh pangseueur-seueurna mukjizat batan Nabi nu sateu acara. Saurna saur para ulama mukjizat Kangjeng Nabi ieu teu kirang ti 3.000 mukjizat. Mong anu pangagungna, panghebatna, pangluhurna sababna Al-Qur'an nyaeta peristiwa Isra wal Mi'raj. Kantos kurang dia tos pada uninga naon ari Isra wal Mi'raj atuh da unggal rajaban encan keur mingonan oge dipapai dina bae nama dina Nadir Qisatul Mi'raj encan dina Bukhari encan kitab-kitab musajena Tajridus Sharih dan lain sebagainya dipapai ku guru-guru urang kumaha kajadian peristiwa Isra Mi'raj. Numawi upami ditaros zaman tos terang sadayana yakin. Isra teh berangkatna Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Mi'raj teh berangkatna Kangjeng Nabi ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha. Tos terang sadayana tos. Beres gitu. Beres nyawa apa yang
tahsilul hasil gitu. Mohon atos terang. Mung ieu kajantenan anu agung, kajantenan anu hebat, kajantenan anu mulia. Sanes unggul caritaan dongeng anu ukur anu naon nu genah didangukeunana. Tapi ieu kejadian Isra wal Mi'raj teh amrun i'tibariyun, hiji perkara nu kudu jadi eunteng, jadi contoh, jadi barometer, jadi gerbang keur urang sadayana menuju Allah Subhanahu wa taala. Yuk urang kali hikmah rahasia tina kejadian Isra Mi'raj nu bisa dirarapkeun dina kahirupan urang. Lain masalah burukna da hese, rebe namanya. Moal bisa teman. Kenaon atuh bisa digali. Yo urang gali. Isra Mi'raj, naon ari Isra? Isra teh bahasa Arab, bahasa Arab. Segatna masdar tina asra yusri isro'an. Naon hartosna tingali akar katana tina saro. Naon ari saro? Saro teh lelempangan waktu penting, lelempangan waktu penting, eta lelempangan waktu penting. Aya urang dieu nu sok lelempangan penting aya. Ka warung aya kopi yang uduna aya. Saro. Atawa ulin ka dago anu ngeureulieun ngarandang ulin. Saro. Make apa perminang balik penting we. Tara nyimpang susu udon gitu. Aya deui nu turuna teh kawahangan kapulah rek neangan lauk lelempangan peuting naon ngaranna teh? Sero. Hebatna urang Sunda dipapa itu ke arah teh bener lelempangan peuting ka sero mah peuting. Saro lempang dina waktu penting pintamahan kuhan jasa memeh papil jadi asro yusri isro atau kalimah ditamahan hurufna bakal tamah-tamah adeganana cek santri mah atau li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna, di mana kalimah tamah-tamah adegan bakal tamah-tamah maknana. Da urang oge tinggal bangun ditamahan deui bangunana mah jadi tamah deui biayana. Jadi saro lempang dina waktu penting, asro ngalempangkeun waktu penting, ngalempangkeun waktu penting. Beda lempang penting jeung ngalempangkeun waktu penting beda. Lempang jeung dilempangkeun beda. Contoh caritana di Citamiang gitu kan. Cijangkar aya nu teu damang repot, panyawatna repot pisan, panyawatna disebut satruk. Satruk eta. Mun tak ripuh kitu ge satruk udah bisa lihat logong mending satruk. Eta jelema satruk itu lamun diajak balap lumpat menang mah. Jelema satruk ya boro-boro balap lumpat hayang ngorong ge hese balap ngorong eleh. Balak ngorong balak ngorong nges lempang curug teh kana irung tinggal ngadedetkeun kolese nges tinggal ngadedetkeun kolese sakit teh kakarak hayang ngasupkeun curug kana irung sakit teh kitu teh dipayangan deui ieu kakarak hayang ngasupkeun naon curug kana komunisnya jen gitu mah curug kana irung nges sararese jelema naon mah kana satruk. Lamun titah lempang ka rumah sakit Bunut nepi mah. Lempang ka rumah sakit Asipa nepi mah. Lempang ka rumah sakit siapa nepi mah. Lempang ka rumah sakit Hermina nepi mah. Tapi aya jelema nu teu damang dirawat di rumah sakit aya. Keringatan nepi. Aya nu mawa. Sababna teh dilempangkeun, sababna teh dilempangkeun. Jadi lain make kekuatan sorangan tapi make kekuatan anu sejen, lain make kemampuan sorangan tapi kemampuan anu sejen. Contoh deui atuh ngarang panjang we mah mere dalila we sia. Maena waktu mah
Sireum di dieu sireum aya ageng atanapi alit sireum sagede-gedena sireum paling kira sireum sagede sireum gitu namanya sireum sagede-gede nog hayam nggak sedih dadar sekalian sireum eta sireum lamun lempang ku sorangan caritana sireum na boga ka hayang-hayang ka Mekah cek sireum teh sireum hayang ka ditanya ku babaturan apa ari pangita sasalaman bae halaman kurang mana luman lamun gitu lah kalau lihat itu boga kahayang hayang naon hayang nyaba ka mana ka Mekah waduh itu teuing cek babaturan teh moal napi atuh ka Mekah eta mun sireum lempang ku sorangan ti Cijangkar ka Mekah napi moal saminggu sabulan setahun 2 tahun moal napi moal mentas di wahana pari keunah ulang miraga menang eta sireum kudu kumaha hayang boga impian bisa irit ka Mekah nu boga imah teh naon gitu persiapan diumrohkeun ku budakna nu cenah pemberangkatan teh kur 2 poe deui atuh pluk ke eta kain ihram teh murang ceuk sireum teh anyir urang Japa meureun sireum teh nya anyir jenenge naon ieu sok nyer-nyer diatoheun mana jam berat teh eta sireum teh lumpat tenekel teh naik kana kain ihram sup golena ke sare senang dilepan rek ngomongana teh eta kain ihram nu aya sireuman teh asupkeun kana koper persiapan ini teh ka bandara cing sireumna nepi teh ka bandara naik kana pesawat sireumna nepi teh kana pesawat nu bokana teh nepi we ka Jeddah sireumna nepi teh nepi we nu bokana teh ka Mekah sireumna nepi teh ngan ukur 2 poe ka tiruna nepi teh nepi mun sabaraha poe sih kaburuna saminggu cenah moal nepi sabulan cenah moal nepi satahun cenah moal nepi nya mun lempang ku sorangan mah tapi pan ieu mah lempangna di lempang saro lempang peuting asro dilempangkeun waktu masalahna dijemput panggenah-genahna ieu dijemput bapan geuningan ayo cenah urang jarah ka mana ka Cikonul cenah wah dekat teh boga duit milu we cenah milu dijemput panggenah-genahna teu kudu mikiran bensin teu kudu mikiran dahar teu kudu mikiran kupling ipis asup dibrak pangi jeung pom bensin api-api kereng ningan usumna turun dahar turun bar ningan dahar atuh milu dahar ningan waktu mayar ka kasir api-api husuk ngobrol nya kapikirnya kurang ningan mana nepi milu nepi teu kenapa dijemput teh kitu milu maka ieu teh ibroh ieu teh eunteng ieu teh contoh kajadian di Isra Mi'raj sanes kahoyong Kangjeng Nabi tapi estu jemputan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi atuh urang hirup teh lain sok sagala teuing ku sorangan mending sangakeun ka Allah ngarah ku Allah dijemput amin ngarah dijemput ku rahmatna Allah nu sok berat sagala ku sorangan hirup nganalkeun teuing tak-tak jeung otak mah capek hese rungkad ribu tapi urang mah boga Allah urang mah boga iman urang mah boga keyakinan ka Allah pertarosana
kumaha carana supaya hirup ieu dijemput ku Allah seperti dijemputna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya kejadian Isra Mi'raj. Dirasakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Allah. Ingat sakit ini sebenarnya maksakeun katanya. Baik tadi Allah alhamdulillah. Yuk orang lanjut. Subhana maha suci. Alladzi zat asra muparantos ngaberangkatkeun eta ladi bi abdi ka hambana ladi. Laila dina waktu wengi. Jadi Kangjeng Rasulullah diberangkatkeun Isra Mi'raj dina waktu penting, dina waktu penting. Bios rada kasar bios. Kami ini makhluk kasar, maka maafkanlah bila bicara kami agak-agak kasar. Kalau lama saya lain makhluk halus. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Pertarasanana kunaon Gusti diberangkatkan Isra wal Mi'raj dina waktu penting. Kapan waktu teh lain penting ngungkul. Kunaon teu isuk-isuk. Kunaon teu pabeberan. Kunaon teu pasosore. Tapi waktun minal layal sapalih dina waktu penting. Hiji tos ketentuan kudrat iradat Allah nu kaduana ieu teh eunteng, ieu teh contoh, ieu teh ibrah bahwa lamun urang hoyong engal dijemput ku Allah kudu daek hudang penting, kudu daek hudang penting, osok hudang penting osok luhur nu anak teh osok hudang penting osok bade naon pipis biasa pipis raos pipis saatosna pipis na tepan atawa opo deui guga satengah genep sae tuh sae naon make sae sehat. Tanda bayi sehat itu yang nyenyak tidur. Nyenyak tidurnya bayi sehat. Man ari geus umur 50 tahun orok kene apa jadi bayi abadi. Oh, ayo he sarete. Reuk setengah 8, bentak setengah genep. Reuk setengah 8, bentak setengah genep. Allahu Akbar. Hayu beres Isra Mi'raj mah urang upayakeun qiyamul lail, urang upayakeun hudang penting. Aya kasimkuring ajengan lain teu hayang eta hudang penting. Kunaon? Kuing mamun geus sare tarak lilir-lilir aja. Kos bangke we. Tapi hirup gitu. Hudang-hudang dengan kaberangan hayo. Ya cenah jampena ajengan aya. Kumaha jampena? Jampena saur para ulama meme sarena abdas heula. Saparantosna abdas baca 10 akhir ayat surat Al-Kahfi. 10 ayat akhir surat Al-Kahfi. Beres wudu, beres baca akhir surat Al-Kahfi, teu hudang gene tambahan jampena make naon beker jeung alarm ya beker alarm beker HP anu alarm HP boga HP tilu ngeus HP ngeus bekerna ngeus wuduna ngeus maca akhir surat Al-Qiyamah teu budak kene panyaran tingali buat teuing rapet teuing tali simutna maka upayakeun atuh ulah pantes teuing sare. Hese ning ajengannya lamun babari mah hadiah ge moal surga paling kipas angin, kulkas, paling banter kosmos, kompor gas. Pan matak hadiahna surga ge ieu ku hesena memperjuangkeunna.
nya mungkin keluarga anu terlahir di keluarga-keluarga ahli ibadah, para ajengan, para kiai mah gampil. Ari kamu simkuring mah dah hese eta teh budak beuding. Emang lain ajengannya lain. Urang teh sirana dibebengker, dititah ku guru. Geuning dionang salah numon. Make monang uy. Tetep pernah daftar we masuk ka dionang teh. Tapi ka aya ge cara. Entak mun loba salahna salahkeun teh numon. Make monang uy. Mana bae. Ayo urang lagi. Urang lagi. Tos mah abdasela, tos mah maca akhir surat Al-Kahfi. Tos mah alarmna dihurungkeun, bekerna dihurungkeun, sarena teu bak dibaku teuing ku simut. Insyaallah lilir wae mah kudu. Ku aneh pada tuh. Sumpah ongkoh malaikat ongkoh alarm ongkoh blay beuti buntar ruas. Aruman hiji-hiji bekerna HP-na baca tilu-tilu dari pareman. Beres ya di pareman koler deui. Alus tuh, alus. Geus aya peningkatan, kamari mah teu lilir-lilir acan aya namun geus aya siumanana. Siuman sebentar walaupun hanya sebentar. Baik hiji. Poe kadua ulah putus asa. Baca deui akhir surat Al-Kahfi na hurungkeun deui alarmna wudu heula tong dipakuta teuing ku simut. Poe kadua alhamdulillah kuat budak. Kuat kacai ngeun geus dicai sare. Aya naik ka aya? Saya teh saya hebat geus kuat udah we. Poe nu katilu upayakeun deui abdas deui hurungkeun deui alarmna baca deui akhir surat Al-Kahfi na ulah dipakuta teuing sare. Kuat budak, kuat kacai, kuat salat 2 rakaat. Men salatna aya takbiratul ihram salam. Da dina sujud nu kadua nyuksruk teh budak. Halus tuh, halus. Mun diajar motor nyuksruk teh bisa. Anggap we atuh berarti mentah nyuksruk model gitu ge. Terek kataekan. Nih salat aya takbiratul ihram aya salam eueuh. Da geus kaburu nyuksruk. Teu kaburu salam-salam acan. Ti kosewan. Poe kaopat hurungkeun deui alarmna. Abdas deui baca deui akhir surat Al-Kahfi na kuat budak, kuat kacai, kuat salat 2 rakaat nepi ka salam. Alhamdulillah. Mani isuk-isuk pamajikan yang serikeun. Kunaon eta serik kunaon? Kunaon serik-serik kana? Henteu. Eta kunaon ieu geus serikeun henteu. Atajud nya. Serik. Kunaon itu mah kecak kita hajujin serikeun. Lain mah bunga nya iki pan bunga. Kunaon? Tas sejadah kawetan. Yang ngerti penting kita kok mesti budak ieu. Tuh. Halus teh. Deui dina poe nu kagenep dibere kamampuan nepikeun. Eta nu mahalna teh eta. Proses eta nu dicintai ku Allah teh. Bagaimana seseorang bisa merangan hawa nafsu, berjuang terus sakamampuanana keun ari hasil nama lain hasil nama ti Allah urang manaon memperjuangkeun. Siap enang udang penting siap? Siap udang penting siap? Insyaallah. Jelema nu sok naik udang ti penting bakal dibere rizki ku Allah nu moal dibikeun ka jelema nu tara hudang ti penting. Al-lailu suqul mu'minin. Penting teh pasarna jelema mukmin. Mun hayang balanya anu komplit segala fasilitasna ka mana? Ka kitu deui urang anu amunut ka Gusti Allah. Mun hayang nu komplit dina waktu siap udang penting siap? Ora sok lah. Teu kudu sapepeting sajam 2 jam ge. Didawamkeun we unggal penting bakal beda. Sabab kakuatan gawe penting jeung gawe beurang mah beda.
gawe beurang mah ti isuk nepi ka sore paling ukur jadi duit. Paling ukur jadi duit. Ti isuk nepi ka sore. Tak gawe penting mah teu sapu penting, setengah jam sajam lain jadi duit jadi jelema. Ka jelema jeung duit mahal mana? Eta lagi ladang gawe naon teh? Lieur kana contohan kieu. Kieu atuh kurang contohna make contoh awan bios. Contoh goreng bios. Ai bangsat mah bangsatna sok iraha. Heuh kitu we lah. Ini hasil terputih. Laila, kenapa Isra Mi'raj ini di waktu malam? Supaya nuduhkeun ka urang sadayana sebagai umatna. Yo urang budang penting siap, budang penting siap. Siap. Nu kaduana naon deui atuh supaya urang engal dijemput ku pitulungna Gusti Allah seperti dijemputna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lajengkeun deui ayatna lailam minal masjidil harami ilal masjidil nya eta berangkatna ieu Isra Mi'raj teh di masjid ka masjid. Pertarosanana Gusti kunaon ti masjid ka masjid. Teti imah ka imah, teti sawah ka sawah, teti kebon ka kebon, teti gua ka gua, teti lapang ka lapang. Tapi di mana? Di masjid ka masjid. Nuduhkeun mun urang hoyong engal dijemput ku Gusti Allah kudu daek ka masjid, kudu betah di masjid, kudu anteng di masjid, betah di masjid betah, anteng di masjid anteng, betah kena di imam, betah kena di masjid. Jujur teh kudu maksakeun. Da kaciri kijeupna ge beda. Mohon berak hujan rek ka masjid rek salat keur di imah tulus teh ka masjidna. Mohon keur di masjid berak hujan rek ka balik ka imah tulus teh balikna. Tulus. Kunaon make di masjid ka masjid pan eta teh mun dina kareta mah stasiun. Penumpang nu rek dijemput ku kareta teh cicingna kudu di mana? Stasiun. Lamun di kebon dijemput mah, di sawah dijemput mah, di kamar dijemput mah, di lapang dijemput mah, di kantor dijemput mah. Kudu di mana tuh? Stasiun. Di stasiun. Kitu deui mun hayang engal dijemput ku pitulung Allah, salatna di imah wae dijemput mah. Di kantor wae dijemput mah. Di lapang wae dijemput mah. Di pamancingan wae dijemput mah. Da katempo ieu. Jujur nama kita. Katempo cahaya jampe musuhna. Aura. Jadi kudu di mana atuh? Kudu di masjid. Dulur atuh ari waktuna salat mah bring ka masjid. Teu lila teu ngan ukur 15 menit 20 menit apa sibuk abdi mah jarum coklat 2 batang geus setengah jam da hiji na teh 15 menit leres itu leres teh hiji oge teh pilih mana mana ini kan bagian panitia lah yo orang lagi jadi isinya tinggal ikan besok makanya jadi malu aku begini yuk aja yuk orang tuturkan sholat fardu awal waktu berjamaah di masjid sholat fardu awal waktu berjamaah di masjid sholat fardu awal waktu di masjid. Hari ini sholat fardu awal waktu berjamaah di masjid. Sholat fardu awal waktu berjamaah di masjid. Jalan mah ke masjid mah hese, ngomong gitu tuh. Letah teh pabelit. Tinggal bibirna ukur ada nyohan. Biasa
sok balikan deui salat fardu awal waktu berjamaah di masjid. Maksakeun teh kecil. Kunaon make kudu salat diheulakeun? Sabab salat teh pokokna ibadah. Nu payuna nu bakal dihisab di payunan Allah teh salat. Wasiat terakhirna Kangjeng Nabi teh salat. Tihangna ibadah teh salat, bahkan roksu kulli ibadatin sirahna sakabeh ibadah. Naon teh? Salat teh. Ari organ nu paling vital, nu paling fatal, nu paling gagah teh naon? Sirah. Punten jalmi teu aya sampeanana bisa hirup teu? Hirup. Punten ieu mah contoh. Teu aya pananganana bisa hirup teu? Urang penak jeung jalmi nu teu aya pananganana dina hate joro-joina karunya atawa sieun. Karunya atawa sieun? Karunya awatos. Panak jeung jalmi nu teu aya sampeanana karunya atawa sieun? Wangi tengah peuting jeung jelema nu eueuh sirahan karunya atawa sieun. Karunya karunya kiri. Ari amang kamana ke sirah karunya teuing. Kunaon make sieun? Sabab ceuk otak teu mungkin jelema hirup eueuh sirahan. Boro-boro eueuh sirah ieu. Eueuh sirah eta ge wah pasti ageudeun. Mali kapungkur mah aya di pelita. Pagaweana teh menta-menta bari sampeanana teh nya kitu. Eta ibu-ibu nyarana kasimpuring Pak Ustaz, naon? Tong merek anu eta cenah. Kurang kitu pangajikanan. Wah. Justru alus cacak-cacak manehna mah sampean kitu ge boga dua. Iya nu normal angere hiji. Dari ayeuna mah teu boga hiji. Allah. Kunaon? Ari ibu cenah naon kitu? Nya cenah teh ibu mah kanu nyanung teh. Cara ge ibu ade cara ame cenah teh moana. Nah ibu mah kewanian. Wanian kumaha? Gusti Allah miwarang Kangjeng Rasul nyontoan. Ari ibu make nyaran, emang ari ibu saluhurna gitu. Meni curang-carang gitu. Gusti Allah miwarang Kangjeng Rasul nyontoan. Make ibu make nyaran. Henteu. Coba emot-emot deui. Emang euy teu anggapnya ka mana geura. Yo urang lajeng. Malah diheureuyan. Gadung urang kali gaduh. Bereji tilu. Cacak kieu mah punten mangnya gadung urang kali nepi ka tilu. Hoda lain ku cokor kehe. Lain ku cokor kehe. Aku nak nyata sirah teh ya. Mentak sholat teh sirah nasakabe sholat fardu. Kunaon make fardu? Ngalobakeun sholat sunat tapi ngagagabahkeun kana fardu minal muhtarin termasuk jelema anu katipu. Ai sodako getol ai jakatara. Aneh. Minal muhtarin katipu fardu heula abdi maftaradallah. Cumonan heula ka farduan ti Gusti Allah. Modal heula mah kejojol kana untung. Kayak ngitung untung modalan heula. Ngomong ngitung untung batur pan pinter. Si usahana kieu modalna sakieu wah bener segede tabunganana. Gendang ngitung nu batur asaan ku sarangan beak ge modal-modal. Yo urang baca sholat fardu awal waktu berjamaah di masjid. Kunaon make kudu awal waktu? Da anu penting mah asal dipigawe awal waktu lohor dipigawena 4 rakaat, akhir waktu ge 4 rakaat. Sarua teh? Sarua. Aya bedana tuh pisan. Kunaon make beda pisan? Jelema anu sok ngakhir sholat
moal kapanggih meunahna ibadah. Sanajan dipigawe moal kapanggih meunahna ibadah teh ngeunah geus tahun-tahun puluh tahun kitu we teu naik-naik teu ngeunah teu pugules mah beres salat teh cenah gitu kos aki-aki jeung nini-nini beres cek sini teh aki geus nya tadi kudu jedak sabata mah katanya bener beda jam budak orang kan roket rujak gitu kan. Yuk berangkat. Contoh patuangan nuju lapar di payuneuna sanguhaneut asal patuangan nuju lapar sanguhaneut insyaallah daharna ngalimet deungeunana mah teu kudu aneh beuleum peuteuy goreng lamuru goreng hayam kampung goreng kerupuk, kulu walu borak, sapal tarasi, cilteh nur mekot, bambu petanggal samsu. Sakitu ge geus asa di emper surga urang Sunda. Geus asa di emper nae surga teh tinggal ngadadetkeun aja ro. Kira-kira daharna ngalimat atau ancam encem? Ngalimat atau ancam encem? Ancam encem atau ngalimat? Kurang make ngalimat sababna teh haneut kene sababna teh haneut kene. Coba ayeuna patuangan anak memang lapar ngan sanguna nu bari nu kamari nu tarari isbak teh dahar ancam encem atau ngalimat ancam encem atau ngalimat urang make ancam encem sababna kaburu bari sababna kaburu bari eta sababna kaburu bari kadang kurang di masjid aya suantan adzan Allahu akbar Allahu akbar sampai karena loba kan buru-buru urang teh kacai beberesih nutup aurat berangkat ke masjid keduk teh salat berjamaah eta salatna ancam encem atau ngalimat dah ancam encem atau ngalimat aya qobliyah aya ba'diyah dikir wiridan ngadua ngalimat. Naon sababna haneut kene cikene teh adzan geus salat deui ngebul kene sampai keur kebening ku haneut ngebul sampai mentak dar teh salat kodep kedok beda jeung kieu adzan jam 12 salat setengah 2 aya nu setengah 2 jadi aya. Eta salatna ancam encem atau ngalimat? Kurang mah ancam encem. Bari kuminax bari. Sababna kaburu bari, sababna kaburu bari. Eta sababna kaburu bari. Oh, mantap. Yuk urang salat fardu awal waktu berjamaah di masjid berang sholat fardu awal waktu berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Coba orang tinggali subuhi singkat kemari ladang raja bandai ya. Nah tinggali. Wah jangan penting teuing ngajina subuh karo berangan tong nyalahkeun ngaji kaberangan mah watak. Dateng ngaji ke kaberangan kaberangan. Nyalahkeun ngaji. Nah, dateng ngaji gitu kan kaberangan. Patah teman. Yuk urang lagi. Naon deui atuh salajengna nu mawi Kangjeng Nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun dijemput ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nu katiluna nu mawi Kangjeng Nabi dijemput ku Gusti Allah emot ulur yen sateu acan diberangkatkeun Kangjeng Nabi ditayakeun kana buruk teh dicana keula ka sumur Zam-Zam
dibelek heula dadana, dikaluarkeun heula jantungna, diwasu heula kolbuna. Bahkan dieusian ku hikmah, iman, ilmu, hilim, Islam, yakin, pluk ditampukeun ka dinya, dipanyuran, diberesihan. Padahal kolbu Kangjeng Nabi teh tos bersih, tos suci. Bahkan lain sakali Yuswa 2 tahun belek beresihan, Yuswa 8 tahun belek beresihan, Yuswa 15 tahun belek diberesihan, Yuswa 40 tahun belek diberesihan, Yuswa 50 tahun pada Isra Mi'raj dibelek diberesihan. Sakitu teh bersih. Naon hikmahna keur urang? Urang gali ari baju anu sok diseuseuh teh anu kotor atau anu bersih? Anu kotor. Ari kolbu Kangjeng Nabi bersih atau kotor? Bersih. Eta mah keur tama-tama dina kasucian Kangjeng. Ari hate urang kotor atau bersih? Kotor. Sali deui ari kolbu Kangjeng Nabi kotor atau bersih? Bersih. Ari hate urang bersih atau kotor? Jadi nu kudu dibersihan teh hate saha tuh? Urang. Ayo hera jaban teh nyaritakeun Kangjeng Nabi diberesihan. Eta hate urang rek diantep atau rek diberesihan? Eta nu cilaka mah nu ngantep kana kakotoran hate. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Cilaka jelema nu ngantep kakotoran hatena jeung bagya jelema anu diajar ngabersihkeun hatena. Urang nu kudu dibelek teh urang. Urang nu kudu diberesihan teh urang. Hati urang kudu diseuseuh. Nu laku ka Allah, lain nu sorbana gede, lain nu gamisna biru gitu nya, nu gamisna heran. Lain nu sok make udang, lain nu laku ka Allah illa man atallah biqalbin salim, anu balik ka Allah mawa hati nu salamet anu bersih anu suci. Geuningan ieu pake ngaji we atuh meni ulah deui make kieu teh gitu. Nah, dulu saya tah hatena kunaon pemberesihna? Nah urang kudu neneangan malaikat Jibril supaya urang jadi belek. Acan bogoh kange mah kudu dilingan oge. Nu nyamun tapak Jibril mah ngeun ukur Musa samiri. Ya mun manehna mah. Oh ya sebab pernah diurus panu ulang Jibril. Nah kudu meneangan Jibril teu ka saha atuh diteangan ku urang? Teangan mah guru, teangan mah guru Jibril mah teh. Kunaon atuh alatna? Likulli syai'in siqola. Setiap segala sesuatu aya pembersihna. Wasiqolatul qulubi dzikrullah. Ari pembersih hati zikir ka Gusti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lah nyata dikirna teresep teh tarik cenah. Tuwios tarik mah eta tarik teh ciri-ciri mahal. Ciri-ciri mahal profesional tarik. Contoh, urang monang penyanyi di luar kota datang penyanyi nanti miti kaberes. Dibayar mah, kurang anak itu dibayar, butut nyanyi, kurang pakai butut, tari, atau murang kori, di mana? Di luar provinsi datang teh, tim itu di kaberes ya tuh. Kira-kira di orang deui mah. Kunaon sababna teh? Butut kurang make butut. Teu tari. Atau urang beli ku petasan. Beli ku petasan di sana teh dawar. Jadi sana teh dawar. Sana teh dawar. Dibeli mah. Lu matak mahal teh naonana? Heuh tarik mah. Tong ngomong teh dikir tarik da aya dikir lawan oge. Eta teh dikir mahal, eta teh dikir naon cenah? La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Kemah. Oh, cenah gimana Gusti mah teu torek nangis banget torek ka Gusti kagak mah ngomong teh nu torek mah hate urang. Ngadenge adan teu ka masjid an torek teh. Nempo tatangga susah diantepan torek teh. Nempo belaaneun diantepan torek teh. Nu torek teh saha? Hate urang sing tarik la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ningali tatangga maot sugan aya sedih pan nu torek teh hate saha? Urang. Meni eleh ku sapi keur waktu lebaran lajeun aya ceurikna. Doma masuk anteng sapi masuk aya ceurik. Ieu mah tatangga maot anteng WA ieu tuh baedan. Allahu Akbar. Jadi nu torek teh saha tuh? Hate urang. Dengan dikirna geuningan kitu lagamna kumaha da aya beda-beda carana kumaha. Da mikir mah nyeuseul aya nyeuseul dikir mah nyeuseul. Ari nyeuseul mah teu sarua kabeh. Aya nu nyeuseulna teh baheula mah digebotkeun kana batu aya tuh. Aya. Angkat ka huruf puter. Angkat puter. Aya nu nyeuseulna kitu aya. Lamun salaki umpama jika anak itu nyeuseulna teh. Aya nu nyeuseulna digasrukeun aya? Aya nu nyeuseulna dicocrokeun aya? Salah teh nu dicocrokeun. Salah teh anu digebotkeun. Salah teh nu digasrukeun. Nu salah nu mana nu sok nyanyalahkeun nu ngeukeur nyeuseul ari manehna tara nyeuseul. Itu kotor saumur-umur. Gitu. Geuning eta mah dikirna tarik umeureun digebotkeun teh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Digebotkeun eta. Nu digasrukeun ge aya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Eta mah digasrukeun. Nu dicocrokeun ge aya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Wios dikir kitu wios. Wios mah penting hatena nu salah mah nu sok nyanyalahkeun jelema nu keur diajar ibadah. Ari manehna poho asa pang benerna. Mah jageran. Itu. Lah keur naon cenah dikir letah dikir hate poho mah alus meningkan letah dikir hate poho batang letah poho hate poho. Ayo biheun. Ada biheun. Sanajan kemae dikirna teh di masjid bari luak lieur nempoan palapun ret ka katuhu ret ka kenca lagam ngalang la ilaha oh yo laya cak liwat itu cak montok bisa yo laya reungit kukurilihan bangun lapar cak katanya la ilaha illallah cak ngarontok reungit la ilaha benang euy benang alus dipikir gitu jeung teu kitu-kitu acan mah alus keneh kitu jeung teu kitu-kitu acan alus keneh sok ngadadaguan khusyuk keureueuh we keureueuh dangke mah bareuh kitu nih keureueuh we keureueuh dangke mah naon sok ngadadaguan khusyuk mana dari dengan atuh buka ibn Athaillah al-Hikam la tatruki dzikra li adami huduri kama Allahi fihi. Sok ninggalkeun dikir sanajan hate urang teh can bisa khusyuk sanajan dikirna bari poho beuteung ari kuloba ngadikir letah aya nu asup kana hate akhirna dikirna
dibarengan ku hate. Beteuing ari dikir nanggeus jeung hate mah bakal ngahudangkeun kana jiwa sehingga leutik dikirkeun tina jiwa jika zikir amma siwallah sehingga getihna tulangna buluna sumsumna kabeh zikir ka Gusti Allah. Ya sultan zikri nu disebut eta teh sultan zikir, rajana zikir teh eta. Di luhur saujung rambut, di handap sausap dampal, nepi ka dibelek mah getihna biji teh zikir. Itu kejadian di para aulia, di para kekasih-kekasih Allah. Kumaha letah keneh oge. Tarik, kadang tarik teh karana sele ongko di. La ilaha illallah. Kalau senang tarik teh kesal ya Pak. Nah, dek kan tolongokna. Halo Ustaz. Halo Ustaz, jeung teh kitu-kitu aja ngalus keneh kitu. Keureuyeun we keureuyeun tong sok putus asa tong kurungan. Kantos simkuring ngadamel contoh. Simkuring kadu rerencangan di kobong nikah nanti dijorokeun. Lalakina henteu bogoh awewena henteu. Urang make daek nikah ku sabab ceuk guru. Ngawaro we ka guru mah. Mah bogoh teu. Kala awewena ditanya, "Mah, eta bogoh teu?" Teu. 2 tahun teh Pak reunian panggih deui. Kumaha rumah tangga teh lah ieu cenah mah rumah tangga meunang ngajodoh-jodoh mah kurang romantis. Kurang naon cenah? Romantis. Meunang ngajodoh-jodoh mah kurang naon cenah? Romantis. Bari mangku budak. Atuh keunang ngawangkon. Ari ieu budak saha mah? Kurang nya. Paling dia budak batur sebat amang ngaji aya nu asup pokokna. Ge alo sia ngomong teh cenah. Dewek santri ku majikan santri piraku deui cenah. Cenah ceuk amang teh romantis. Tapi ieu boga budak. Ieu mah geus liwat tina romantis, mah ti poros urusanna geus ieu. Oh, cenah da mah aing geus diadap-adap teh mah teu boga ngeren nya. Temoga, ngeren. Gitu lah ieu dijadikeun ilmu. Kemae can khusyuk ge kemae dangku diadep-adep teuing maka Allah engke ge bakal ngarenyan hate teh bakal ngarenyan. La ilaha illallah. Kada buat kerenyan teh kerenyan hate, lain kerenyan nu eta. Kerenyan hate. Aya khusyuk, aya jadab, aya jadbah, aya katarik. Jadbatun min jadabatir rahman khairum min ibadatis saqalain. Nah, geterna hate, katarikna hate, ngarenyedna hate lillah karena Allah eta sakali ibadah, nu sakali ibadah eta khairum leuwih alus tinimbang ibadahna jin jeung manusia samulia. Gedena ibadah hate. Ibadah makrifat teh eta inamal mu'minina ul wajilat. Kan wajilat bener, korikeun wajilat qulubuhum cenah. Watus minang dibulak-balik. Ai wajilat teh eueuh. Wajilat. Kilo eta. Jadi hiji udang penting, setengah 12. Mesajam teh leuwih. Mesajam leuwih. Wih, di mana-mana kita leuwih ti sajam ka situ. Mun leuwih teh sok jadi lembur. Tara di sana gimana? Saja. Kau dia ngapur lagi. Hiji tadi hudang bet. Nu kadua salat fardu awal waktu berjamaah di masjid. Nu katiluna nyaeta lobakeun zikir ka Gusti Allah. Ini dijemput ku Allah. Nu kaopatna nyaeta bi abdi cieun hirup jadi hamba Gusti Allah. Hamba Allah teh berarti sagala rupana disamakeun ka Gusti Allah. Ngarasa dirina ge lain nu dirina tapi dirina ge nu Gusti Allah. Kata Kiai Haji Jainuddin Abjad, hidup itu jangan kalah sama tukang parkir.
Meski mobilnya banyak, dia tidak pernah sombong. Amang ngomong teu percaya. Tukang parkir mah mobilnya ngajak anteng, biasa. Tara sombong. Ya kunaon mah teu sombong. Ada batur. Perlahan mobilnya teh dicana ku nu gaduhna hiji-hiji nu asana 100 teh hiji acan sedih tara. Manya copot mewe gue. Copot na gue kajelma lila jadi tukang parkir ogohan kitu belek gitu. Lobana teu kudu jadi kasombongan. Langitna teu kudu jadi kesedihan sabab ngarasa ieu tah lain nu urang tapi ukur titipan ari awak urang usaha, ari harta urang teh usaha, ari rumah urang teh usaha, ari bana urang teh usaha, ari tanah urang teh usaha, ari jabatan jeung kedudukan urang teh usaha. Maka lobana teu kudu jadi kasombongan, da lain nu urang ukur titipan. Hilang mungkin satu persatu. Nu itu leungit, nu ieu leungit, nu itu dicabut, nu ieu dicabut. Sedih toh. Nyahan itu nyamang, nyahan itu. Nyahan itu ngawang itu nyahan itu. Gitu pengurusan. Sedih toh. Dan usaha. No Gusti. Allah. Ngomong mah. Ngomong duit teh leungit teh gede 20.000. Da amuk-amukanana. Tak boleh di mana sih? Rata-rata. Nah, itu kapangnya kena kuat katingalun sholat berjamaah teh gara-gara 20.000 teh kapangnya. Eta hapa Allah ngalakuan teh yakin. Nepi teh ka masjid geus beres di masjid berjamaahna teh. Dingang teh manehna Allahu Akbar. Braya ka tempo deui. Di mana teu teuneuna teh emre we. Nagalar. Itu hamba Allah cenah teh. Komo anu eta nih sedekah nih mun dituliskeun lalu mun gede nih 10.000 tuliskeun saha hamba Allah. Mending murah hamba Allah teh ceman layak maya ayeuna ge. Murah hamba Allah teh ceman. Hamba Allah. Aduh, padahal meureun hamba Allah era gitu. Jujur dah ka ameu. Gitu, hari gitu nyata nyari hari lah pokoknya gitu. Allahu Akbar, hamba Allah gitu. Tauhid berserah diri ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain paragi ngomong ke nu maot eta teh hungkul, tapi ieu teh kalimat pasrah, kalimat tauhid, kalimat sumrah. Inna sanyana diri abdi lillah milik Allah, harta abdi milik Allah, diri abdi milik Allah, nyawa abdi milik Allah, keluarga abdi milik Allah, jabatan abdi milik, kedudukan abdi milik, ilmu abdi milik. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jeung ka Gusti urang balik. Innalillah sadayana nu Gusti ilaihi raji'un, urang balik ka Gusti. Balik siap balik. Balik urang balik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakit nu kasanakeun nyuhun ka diapunten dina kakirangan sareng kalalapatan ngaturkeun nuhun kana paratosan wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.